Rupina sakitu anu kapihatur ti rombongan pribados sapara kanca di gedung SMA Negeri 1 Kadu Gede anu penanggung jawabna langsung ku Bapak Kepala Sekolah oge asuhan pribados Bapak Dr. Arhandi Juwanedi ngahaturkeun sabrang salayan lebet kacabe mah henteu ngahaturkeun tambi lumayan lebet kasai mah henteu. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cucu